Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Langkung tipayun, hayu orang panjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu tos masihan berkah sareng hikmah ka urang sadaya. Ku kituna urang sadaya masih tiasa dipasihan kesempatan kempel di tempat ieu. Sholawat sinareng salam mugia dugi ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka Bapak Ibu guru anu kusim kuring dipika hormat sareng harencangan sadaya anu kusim kuring dipika cinta. Urang sadaya terang yen ayeuna seueur kajadian kenakalan remaja. Kalayan seueur tindak tanduk negatif di masyarakat. Contohna sapertos ngarokok. Anu langkung bahaya nyaeta konsumsi obat-obatan terlarang atawa narkoba. Geus puguh narkoba teh dilarang ku pamarentah. Bisa dijerat pasal ngan masih aya keneh nu ngonsumsi. Urang sadaya bebas pami bade gaul jeung batur. Hiji hal anu kudu diperhatikeun. Kudu hati-hati dina milih babaturan supados henteu terjerumus. Contoh pergaulan nu salah nyaeta tawuran jeung babaturan sakola atawa beda sakola. Kadua, ngiluan geng motor anu ngabahayakeun jalma nu sanes di jalan, mabok-mabokan ngabahayakeun diri sorangan jeung nu lain seueur nyebabkeun korban jiwa. Janten urang sadaya kedah ngajauhan eta sikap sabab eta ngan ukur nganiaya diri sorangan. Tong hilap mangpaatkeun masa rumaja urang sadaya ku hal-hal anu positif supados ibu sareng rama urang sadaya bunga. Dugi ka dieu diantara anu tiasa kusim kuring didugikeun. Hampunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.